Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha wargi Sunda sadayana daramang. Pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Patepang deui sareng sim kuring dina channel anu paratos maneh nyaeta Panyungsi Basa, dimana dina channel Panyungsi Basa ieu urang baris medar hal-hal tentang kabahasa Sundaan. Dina danget ieu sim kuring baris ngalajengkeun deui pembahasan ngeunaan kabahasa Sundaan anu nyandak judul nyaeta makna konotatif. Kumaha ceunah penjelasanana? Hayu simak video ieu dugi karengse. Arti kecap konotatif nyaeta kecap nu ngabogaan harti kiasan tina hiji kecap atawa kalimah, atawa bisa disebut oge lain arti sabenerna, atau bisa diartikan sebagai kata yang memiliki arti kiasan atau arti bukan sebenarnya. Seperti contoh berikut ini. Neng Mia kembang desa. Kata kembang atau bunga dalam kalimat tersebut merupakan contoh dari arti konotatif atau bukan arti sebenarnya. Berikut adalah contoh konotatif dalam kalimat yang lainnya. Sebagai catatan, kata atau kalimat yang dicetak berwarna putih merupakan contoh dari kata konotatif.